Kedatangan babaturan nu datang geuning opatan nyari tarik liliwatan liwat ketan nu dirembeuy kacan masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana mun hoyong aya rencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna nu kadua pek nyarita hayang belum peda asin jatuh belum peda asin jatuh nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung paisuran nu kaopat geuning nyarita hayang tepira ari pokna asawat urat beteng rada manteng tali kolor weh mereketeng mana liwatna lalap jeung daun lalona asak liwatna peda jeung asin japukna ieu liwatna paneta paisuranna mangga liwatna raos ngariung tuang kedatangan babaturan nu datang geuning opatan nyarita rek liliwatan liwat ketan nu dirembeuy kacang masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna nu kadua pek nyarita hayang belum peda asin jabuna nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung paisuranna nu kaopat geuning nyarita hayang tepira ari pokna asawat urat beteng rada manteng tali kolor weh mereketeng mana liwatna lalap jeung daun lalona asak liwatna peda jeung asin japukna ieu liwatna paneta paisuranna mangga liwatna raos ngariung tuang kedatangan babaturan nu datang geuning opatan nyarita rek liliwatan liwat ketan nu dirembeuy kacang masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna nu kadua pek nyarita hayang belum peda asin jabuh nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung paisuran nu kaopat geuning nyarita hayang nya nu kaopat teh ketukanana rada geserkeun deui bieu teh tong cepet deui ya uyahna teh nu masing-masing nya teh jadi pamong dia nama masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana
hiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna. Nu kadua pek nyarita hayang belum peda asin jambuna. Nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung pai surangna. Nu kaopat geuning nyarita hayang teu pira. Ari pokna asa wareng urat beuteung rada manteng tali kolor weh merketeng. Nah, jedaan teh. Jadi Sok jedaan sok. Sok itu teras. oke wihan deui. Ya. Nu kadua pek nyarita Hayang belum pada asinnya pun. Nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung pai surangna. Nu kaopat geuning nyarita kagok Eh. teu. Nu nu kaopat kaopat geuning nyarita hayang. tadi masa sanes kitu nya. Nu kaopat geuning nyarita hayang teu pira. Ari pokna langsung Ari pok nya kayak gini. Jadi nyambat ke teu mah. Nya, Ari nya. pok. Oke. Nu kadua pek nyarit. Ti luhur nya. Ya. Masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana. Nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna. Nu kadua pek nyarita hayang belum peda asin jabuh. Kagok eta teu. Belum peda Di ieu cepetkeun. belum peda asin. Ya, Gitu. belum peda asin Oh, jauh. belum peda Asin asin japun. jadi Oh, aya jadi takdir dina ya. pedana dina Ya, nyaresan ya. tadi ya kan. Ya singkat kira. Jadi teu pameng Oke, lihat deh. Masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana. Nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalapna. Nu kadua pek nyarita hayang belum pada asin jabuna. nah Nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung pai surangna. Nu kaopat geuning nyarita hayang teu pira. Ari pokna asa wareng urat beuteung rada manteng tali kolor weh merketeng. rada kagoknya. Mana liwatna lalap jeung daun waluhna asak liwatna pada jeung asin jabuhna. Gitu. Itu Oke. cepet deui Ya. kita nyanyiina. Oh, jadi Jadi Oke lah. mah mana? Sok Oke. gimana? mana liwatna lalap jeung Jeung daun waluh. lalap jeung daun waluhna. Mana liwatna lalap jeung daun waluhna asak liwatna pada jeung asin jabuhna. Iya liwatna paneta pai surangna mangga liwatna raos ngariung tuang. Nah, itu kan. Jadi entong di ieu kan di ngebitkeun jadi mana liwatna jeung daun waluhna. Bus deui. Nya. Ya. Mana liwatna lalap jeung daun waluhna asak liwatna pada jeung asin jabun. Iya liwatna paneta pai surangna mangga liwatna
perasaan mah. Di mana liwatna lajeng daun maluhna asa kliwatna pedajeng asin japu. Bayangin ya. Ada telating. Telat deui. Oke.